lomba pidato guys. Apa ini teh? Pada nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun baja. Jawab salamna. Kok pada diem aja sih? Balikan deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cimpring nyata opak uang ditugu patok penting mending kompak sengajan dari molotov ngawaler salam ayat 3 rupa anu kahiji kedah diwaler sabab wajib muka 2 menang diwaler sabab samar muka 3 teu kedah diwaler sabab sanes hakna. Salam anu kedah diwalerna sapertos tadi abdi uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari salam anu wenang diwalerna sapertos kieu. Aya paket kanggo ka Pak RW. Mana Pak RW? Anya. Ieu cenah saur tukang paket teh. Tok tok tok. Assalamualaikum, paket. Samar ka kuping ku urang. Eta mah bade diwaler. Mangga, kita oge teu sawios. Sabab tos puguh kanggo ka Pak RW eta mah sanes jang urang. Salam anu kedah diwalerna nyaeta salamna kanggo ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Banyak we kudu diwaler. Kapan orang kene di dunia. Anu kaduana anu teu kedah diwaler nyaeta nalika nuju salat. Contoh diijot. Nuju atahiyat. Teras assalamualaikum katuhu. Assalamualaikum Kak Kenca. Gong teh bionah ngawaler bari katetep-tetep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teras imam teh ngaliuk bari musaprarayna untung goreng teu milan. Ah bionah mah aya-aya wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar ya rahman ya rahim. Segala puji kagungan Allah. Salawat salam mugi tetap terbacar galontarkeun ka junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri nu dipihana kalih pawargi anu hempak merbayangsa. Salat oleh tina di Isra jeung di Mi'rajkeuna Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salat gampang disebatna tapi hese dilakonan. Kabayangnya pami 50 kali sadinten sawengi 5 waktu oge geus berat saur Kanjeng Nabi ka umat. Leres teu? Seueur bahasa-bahasa mampu berlari-lari berkilo-kilo jaraknya tapi tak mampu untuk melaksanakan sholat. Mampu sedekah jariyah, mampu sedekah, mampu dermawan, mampu membantu. Tapi melaksanakan sholat berat, teu mampu. Sholat ibadah anu pangsampurna. Aya gerakanana, aya ikhlasna, aya husnuna, aya belajar mimpin jeung dipimpin, aya imam pasti aya Makmum. Nah, teu aya atau teu berjamaah. Teras salat teh jantenkeun kabutuhan selain kewajiban. Kunaon? Sabab
Salat teh lir ibarat urang peryogi tuang duit jeung kuota. Geuning meuni sok asa hese mun urang teh boga duit teh. Geuning meuni sok asa kurang update mun urang teh boga kuota teh. Kapan ari urang boga duit mah urang teh bisa update ke salat teh. Cikrek cikrek cikrek. Baru rakaat kedua guys. Yakin eta salat bakalan batal. Salat adalah tiang agama. Salatlah sebelum Anda disalatkan. Salat wajib talakan, salat sunnah kalampah. Salat awalna takbir, akhirna salam, awalna Allahu Akbar, akhirna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Inten dititipkan dina rakit. Hapunten abdi hapunten, orang cantik mau pamit. Dadah. Mas atas rapi. Dadah. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Afrida. Sangat berani ya untuk menampilkannya, dan kita langsung saja ke peserta selanjutnya yaitu Fahri RT 28.